Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yun basyu dikeduk saha al mayyitu mayyit li arba'i khisalin karna opat pirang-pirang perkara. Lil ghusli nyaeta kahijina karna rek diadusan deui idza lam yataghayyar di mana-mana teu narima barobah itu mayit wali taujihihi jeung kaduana karna madepkeunana itu mayit ila kiblati ka kiblat walil mali jeung katiluna karna harta idza dupina di mana-mana dikubur itu mal ma'ahu sartana itu mayit walil mar'ati jeung kaopatna karna awewe idza dupina di mana-mana dikubur saha janinuha janina itu mar'ah ma'aha sartana itu mar'ah mayit wa amkanat bari kongang naon hayatuhu hirupna itu janin. Paslun ari ieu tah hiji pasal. Al isti'anatu ari pirang-pirang menta tulung arba'u khisalin eta opat pirang-pirang warnaan atau perkara mubahatun nyaeta kahijina menta tulung anu dimeunangkeun wa khilaful aula jeung kaduana menta tulung anu khilaful aula aya hukum khilaful aula nyulayaan kana kautamaan wa makruhatun jeung katiluna aya menta tulung anu dimakruhkeun wa wajibatun jeung kaopatna aya menta tulung anu wajib fal mubahatu ta ari menta tulung anu dimeunangkeun hiya eta ari tu mubahat teh taqribul ma'i eta ngadeukeutkeunana cai wa khilaful aula jeung ari menta tulung anu khilaful aula hiya eta ari itu khilaful aula teh sabbul ma'i eta ngocorkeunana cai ala nahwil mutawaddi ka saumpamaning jalma anu wudu wa makruhatu jeung ari menta tulung anu dimakruhkeun hiya eta ari itu makruhate liman eta tetepikeun jalma yagsilu anu ngumbah ieu siman aqdaahu kana pirang-pirang anggahota wuduna itu siman wal wajibatu jeung ari menta tulung anu wajib hiya eta ari itu wajibah teh lil maridi eta tetep pikeun jalma anu gering indal ajzi dina nalika apes. Paslun ari eta hiji pasal al amwalu ari pirang-pirang harta allati anu harta talzamu anu misti fi hadina itu lati naon az-zakatu zakat sittatu anwa'in eta aya genep pirang-pirang warnaan an-na'amu nyaeta kahijina ingon-ingon wa naqdani jeung kaduana emas perak wal muasyaratu jeung katiluna jajadian wa amwalut tijarati jeung kaopatna harta dagangan wajibuha anu ari wajibna anu wajib gitu ari anu wajib tina itu harta dagangan teh rubu usyuri qimati urudi tijarati eta 1/4 tina bati harta dagangan warikazu jeung harta karun wal ma'danu jeung harta galian. Paslun ari eta hiji pasal yajibu wajib naon saumu ramadhana puasa dina bulan Ramadan bi ahadi umurin ku salah sahijina pirang-pirang perkara khamsatin anu 5
ahaduha ari salah sahijina itu umuri khamsah bi kamali Sya'ban eta tetep ku sampurnana bulan Sya'ban salasina kana 30 naonana yauman poena wa tsaniha jeung ari anu kaduana tina itu umuri khamsah bi ru'yatil hilali eta tetep ku ningalina hilal fi haqqiman dina hakna jalma ra'a anu ningali si man hukana itu hilal wa in kana sok sanajan bukti itu si man teh fasikon eta teh anu fasik wa tsalitsuha jeung ari anu nomor katilu natina itu umuri khamsah bi tsubutihi eta tetep ku sabab tumetepna itu Ramadan fi hakiman di hakna jalma lam yaro anu teu ningali ieu si man hukana itu hilal gitu bi adli syahadatin ku sabab adilna persaksian wa rabi'uha jeung ari anu nomor kaopatna tina umuri khamsah bi ikhbari adlin bi ikhbari adli riwayatin tetep ku bejana jalma anu adil riwayatna mausuqin bihi anu dipercaya gitu sawaun eta sarua waqa'anaha arian tumiba fil qalbi dina hate naon sirkuhu benerna itu adli riwayah mausuqin bihi teh amla tawah henteu au ghairi mausuqin bihi atawa anu henteu di yakinkeun in waqa'a lamun matumi ba fil qalbi dina hati naon sidkuhu benerna itu si jalma gitu wa khamisuha jeung ari anu nomor kalima natina umuri khamsate bi dzanni duhuli ramadana eta tetep ku nyangka-nyangka asupna bulan Ramadan bil ijtihadi ku make ijtihad fi man di anu di gambaran anu jalma istabaha anu saliru alaihi kayasiman naon dzalika itu asupna bulan Ramadan. Paslun ari eta hiji pasal syurutu sihhatihi ari pirang-pirang syarat sahna puasa arba'atu asya'a eta opat pirang-pirang perkara islamun nyaeta kahijina islam wa aqlun jeung kaduana boga akal wa niqaun jeung katiluna bersih min nahwi haidin tina umpamaning haid wa ilmun jeung kaopatna nyaho bi kaunil waqti kana buktina waktu qabilan eta teh anu manjing lisaumi pikeun puasa. Paslun hari eta hiji pasal syurutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa khamsatu asya'a eta 5 pirang-pirang perkara islamun nyaeta kahijina islam wa taklifun jeung kaduana ka taklif kaperdih wa itaqatun jeung katiluna kuat wa sihhatun jeung ka opat nasehat wa iqamatun jeung kalimana mukim. Aslun ari eta hiji pasal arkanuhu ari pirang-pirang rukun itu puasa salah satu asya'a eta 3 pirang-pirang perkara niyatun nyaeta kahijina niat lailan di waktu peuting di kulli yaumin pikeun saban-saban poe fil fardi dina puasa fardu wa tarku muftirin jeung ninggalkeunana anu matak ngabatalkeun zakiron barianan anu inget mukhtaron tur anu boga pamilih ghairu jahilin anu salianti jalma anu teu apal ma'dzurin anu diuduran ieu jahil wasaimun jeung katiluna jalma anu puasa